mending oge ranaan rana jadi rana teh nikmat kieu karasana geuning teu calak boga salaki sare teu bisa tibrah hayang ngagolel ti beurang oge da boga rasananeun boga siseukaneun paribasa teu cukup ku pembantu teu cukup ku loba bujang ari teu boga salaki mah ngeunah ti peuting tibra ti beurang ngajegor ngarengkol unggal poe unggal peuting senang lah paduli teuing ku batur sebut eubeun ge ngeunah nikmat eubeun ka aing ngerebut eubeun eubeun 2 3 si wiwi tiba heula ge si wiwi disebut kolot henteu ngorah henteu disebut rana keur kolot kalapa bajing ge beukieun kolot kalapa mah ka mana di pembantu aing kosi urang ngajar di bulan dahar rese kahalangan ku buuk sia ceuli teh meureun ka mana si kosi ka mana madna ningali si kosi henteu dukanya teu terang si kosi di budak juga ditocok tibuan bidaku mintu tadi buru tadi yuk dirinya pasti mana sih teh alangah elenge ditah barang beli teh siaman kitu lila lelet kieu kosihnya da ceuk teh di dieu jadi rana teh sakedeung hampir 4 tahun surat naon kitu surat karanan mah idah geus leuwih ge meureun loba ceuk teh boga salaki teh nepi ka poe ieu kira-kira geus 17 kali sakali kadilektur tirangkas dengklok kedua ka ramaja salaki ece 17 kali boga salaki lolobana mah ka tukang dagang tukang tani geus tukang dagang geus ka pagawe kantor atuh sumawona ka tukang seni geus ku si ka tukang kabeh geus kasaan boh menderitana boh sangsarana luginana bahagiana ayeuna raranaan talina mah hirup teh lah beunghar geus sawah lega tegal lega itu tegal lega geus teu boga pamikiran naon-naon hayang jadi rana weh dai panjana teh dugaan teh kieu gerasinya ya da ke kosi saya teh beuki molor ya da ke kenal aing ngomong sia panjana teh jelema teh cukup ku dahar cukup ku pake cukup ku piknik cukup ku gedong mobil jeung duit si horeng teh kurang sarupa mah teu bahagia ngerti dupi nu sarupa teh naon cing lah nu sarupa naon cing gerarek nanya aya beurang aya peuting aya pinter aya bodoh aya beunghar aya balangsak aya langit aya bumi aya dunya aya akhirat aya bener aya salah aya halu aya lisung tah eta aing teh boga halu ieu eubeun siapa pasti eubeun dari mana siapa ngomong atuh tong eubeun sok lamun ece boga deui salaki kira-kira kumaha teh ceuk maneh cik kumaha teh ceuk maneh ari maneh satia ka urang satia satuhu nyaah dede geget kacai jadi saleuwi kadarat jadi salebak sapapait sama manis sabagja sacilaka lamun dicarekan maneh senang moal pulung digawe daek dibarengan ku hate celik putih celak gitu ya pasti sindai ke buksi degeken kumaha Ece teh bimbang hate geus hampir 23 poe Ece mah mantun ya lain bimbang bergelora kalbu cinta mengganas lir upama iya di tengah lautan geuning sok aya urang keur numpak para wan siap para juring aing mah kitu nyaho sia nya kasih maneh terus kumaha cek jadi ece teh cek alam kiwari mah kesepian nyaho maneh sepi iya sepi nu diitung geuning di pasar 2 tilu sabot ngaliuk nu meuli 3 2 geuning kitu iya Ece mah eta Ece mah nyarios ti jebrag mah ari eta mimiti lapang namung deui boga salaki kumaha ta ceuk abdi teh sanyana mah ceuk
ngaraos kaget pacampur jeung heran pak untuy-untuy jeung reuwas ditajong ku ngarenyag kakait ku ngagurawil ceuk. Gini saya bisa ngomong gitu. Sugar siapa urus dalang. Sanes kawitna abdi tukang sawer nyawer teh ceuk urang cek nu cadel mah nyawer nyawer ceuk. Sia mah ngomong teh porno sia kasep aing teh. Ari kitu dongeng eceuk kumaha tah pangna euceun nepi ka 3 taun laranaan teh. Kieu sih nya lah. Ulah loba omong ka batur sia. Tara abdi. Apa sia lamun bocor aya naon si Kosi nu puji beja teh. Si Kosi, awas. Beja bahugi beas itu ya si Kosi nu kudu dietakeun mah. Si etak sia. Awas Kosi sia. Kumaha muhun ceuk. Pangnak mung boga salaki hirup mengalami kehancuran. Waduh. Kehancuran kumaha? Keur boga salaki ka tukang dagang meus rugi. Meus rugi. Make kongkorong karek 2 poe geus dicokot digadekeun lapur dijual. Diserahkeun ku tukang dagang ngaranna Ahmad. Teu sudi aing aplok deui jeung si Ahmad. Kongkorong aing beak ku si Ahmad. Cincin aing bahar aing ku si Ahmad. Tuh sawah nu diranca nu saha beak. Nu batur, beak lagi ku batur deui. Diserahkeun ku si Ahmad. Bage sagala beak. Janten ece teh dieret meureun nya. Mundur si Ahmad kurunyung tatang nanyaan. Kumaha tah kadinya ece? Kana ibadah teu daekeun. Salat dimantra-mantraeun. Pagawean ngan butret 205. 3 hiji. Paribasa lamun menang urang meuli helikopter. Lamun menang urang meuli anu tah katatang teh menang sataun saon. Munur tatang jol ka supir. Supir mana? Supir omai nu dikreu teh. Nu dikreu ngeteng 250-an. Kirintil. Galing hayang disebut Neng Muhyiddin. Boga salaki ka supir paingan teuk sinen. Aya laguna nasib supir. Inget waktu anyar panganten ngareneng dina jok hareup ari mobil batur. Kuring nyangheui kana tak-tak manehana nyetels nyekosteut. Di puncak reng eureun lebah pengkolan. Jrut turun make lepis, kaluhur make brai-brai. Jrut turun meuli jagong hiji kuduaan. Naik deui kana mobil gablog ditutup. Klakson candi sada bujur miheulaan. Ece teh nya. Ari maneh. Rata-rata supir mesti ngitu kawah. Ece kumaha teh pangalaman ece? Da lupa pangalaman geuning ece mah. Boga pamajikan ka supir kumaha? Duit leutik gede narima unggal pas sore. Alasan aya borongan. Alasan dunungan teu balik-balik. Ari kapanggih sapu tangan dina pesak menang panggih tina jok. Nu penumpang tinggalin. Loba cerewet awet robet. Robet aya deui robet raja awet raja. Dege keun asep laan sia senal bisi berat. Nya cek. Munur supir kacaritakeunana. Kurunyung boga salaki teh kadalang. Dah. Kumaha ceuk boga salaki kadalang, cik. Ngeunah kadalang. Ku batur tapi mah dalang sohor. Ku batur dihargaan. Kasinen dalang mah anak. Kabna yaga anak. Lamun aya nu anyar milu jeung rombongan awewe sinden ngeneh wae ka bapak ini.
Pinen anyar ci Cicalengka. Ari cara artosna kumaha teh kabojo? Lada ngawayang matak senang. Matak ngeunah. Iya. Ingat ari boga salaki kadalang mah barang gawe teh bisa tipeuti. Jadi entang ngurusin apa? Ini ambilnya sih di pulang sama. Jadi siapa sih cicing? Terus kumaha? Ari boga salaki kadalang mah tipeuting dipake naon? Berat. Di berang balik ka imah. Tuluy sare. Heeh. Ulah dibandingkeun heula. Nah, Ulah we. Ece mah loba pengalamannya. Ari mana geus kasaan boga pamajikan? Acan. Moal kosi malaku sia mah. Da gawe ngandelan-delun gitu we. Da awewe ge nyoeun ka maneh teh. Nyapan abdi ieu sakikeun rong na jeung montok kulit bodas. Sakit juga bayawak ge sia mah. Sempangka. Bayawak moyang. Nya atuh da ceurek kumaha bisa ka itu ka dina pan abdi digawe di dieu. Hayang ningkat derajat. Hayang, Hayang ningkat martabat. hayang, Hayang boga pangkat. hayang, Hayang pindah gawe. hayang. Nyaan. Ya aduh, di mana ceu abdi daftar gawe? Abdi teu boga ijazah teu kudu sakola ceu. Baheula. Ayeuna maneh kudu idit ka Jalan Taman Sari. Terus Langsung mentak gawe ke kebun binatang. Sugan aya lowongan kamar nu kosong, aya di ditu urut orang utah nu kosong. Are. ece mah kitu abdi. Tidak kudu cuma sanes gitu. Katinggalna ece mah parantos sepuh nya nyarios gitu gitu. Ieu kita perlente salira bang-bang sareng kulit kone. Lain, ayeuna nyarita ka ece kumaha tah kira-kira batur. Umum gitu. Gelis ece teh. Sanes gelis deui cenah komo nuju anuna cenah. Ece mah cenah nyebatkeun teh kieu we tah, kieu. Ieu kumaha? Nya ieu inuleungan teh kitu kan jempol. Namun ece ngaliwat dinya ere ka pasar teh jelema teh brem. Cek ieu Srikali, cek ieu di Bawah Tamu, cek ieu jiga Leni Marlina. Gitu? Nya, Ya kalau mau diudut. nuhun ce. Tang dinuhunkeun sing minang we ngomong kitu na sia. Ari ece lamun alus kene didangdan kieu tah make lipen nya, di blow atau alus kene make kabaya. Taya kacawana ece mah di kabaya siga ieu siga bidadari ti kahyangan. Ngange ero jiga jalmi ti Hongkong. Tidak bujeng-bujeng anu tos neme tepang ece teh abdi ge nu geus aya 2 tahunna dieu ningali ece mah aduh. Gitu? Nya komo lamun ketemu. Ya, pokoknya mah ece mah hiji naik dangdan nya. Kadua bisa ngurus awak awet muda. Sakalian geus kolot geda ece mah eueuh cudu cara. Eueuh cudu cara. Ieu geurahe bisa bener teu percaya ini kan susu ece tuh. Tuh. Nya, da ece mentara ieu. Nya. Coba ku abdi. Tang bawa tuh ku ece ditoyal tuh nya, cirina lamun peungkeur ngagibleg nya. Lamun ditoyal cicing bae tah eta layut. Saya likan hei. Si ka dieu. Nya. Teu nya ngagibleg. Ya cing. Ece mengurus awak tara suntak-suntik sim saya. Kuramuan di Aceh. Ngagunakeun tata tutu. Iya. Caya ece tinggal di tukangna tuh. Nya. Duh, ece mah. Tah ieu teh ece mah daging unggul. Geura ye. Eta abdi mah kumaha ninggal ece bangsul ti cai oge. Eta ningali ieu teh bitis ece dugi ka marumutan jiga humut jame. Ya Allah, gitu asih. Nya. Cuma ya tanya aja orang sing kamgeun nya. Tuh bitis ece tempol. Aduh. Tulikan citaklok ece. Tulikan ping-ping ece. Aya ping-ping ece nya. Di atas aku biasa kemana-mana abdi ya. Teu. Ya, ece mah. Jelema daek urus awak, tuh laten pikiran deh urang depan itu kondisi teh wajib diurus, ngagedekeun protein, gizi supaya urang teu kaserang penyakit kanker. Nyaho maneh kanker? Teu acan. Kanker bintang kelahiran. Patak ece mah nya boga salaki digawakeun deui asongkeun ta kieu teh. Pang mencatan geus suku angguran sih.
Di dia wae. Nya. Make ieu minyak letik. Ieu da aya. Kuci duh we tuh. Sia mah cengihian teh. Euceuna ngadaplok. Heeh, keheula. Ampun jeung abeulit teh make samping teh mah. Kuci heula panto. Sok sukuna. Aduh. Dalaunan tah. Tah eta teu cangkeul karasana teh. Aduh. Bisaan malih mah sih. Geus ieu mah kudu pinter mencetes sia mah ka dilolongna we sih. Doakan bae jeung geura yang itu ti ayeuna. Aduh. Sia tong luhur teh geuning sia ka. Aing teh geus heubeul. Batekan ramona ce. Heeh, batek. Moal make nyung akang. Ya mah raja bisuna naon porno begitu geus geuning. Nunyu. Eta batakan. Aduh. Launan atuh. Cuma gitu nggak tahu sih panyokot kencai sih panyokot kencai itu bisa kemana-mana ngelece lah tong merepan kain sia merepan aku jadi api di luhur mana lain jadi nggak itu siapa dua foto segan nyokot aja lah Mangga teh manis, kopi. Naon we lah, tong sok loba eubeun ngomong we. Supaya ieu we ti koro ulah tuhur lah. Buru. Mangga. Ya. Tah kudu kieu ci asak herang. Ieu teh nya mangpaat asak herang teh make seureuh mah dijampean urang teh kana penyakit naon-naon. Di mana ngalacai sih ngeunah? Di jarian. Heeh, engke ngalah deui. Ngeunah si jarian mah Ari keur ngepel di WC teh sok kakawihan ngaganengkeun sia. Cita-cita yang jadi biduan. Hah? Yang jadi biduan. Jadi biduan geuning ceuk urang asmara ge. Menyanyi gampang tapi menjadi seorang penyanyi sukar teh geuning. Bisa lagu naon maneh? Bisa. Atau ya bisa lagu bangsa. Lihat kawanku. Begitu siapa lagi budak coba pek lihat kebun kunyuk penuh dengan bunga mawar melati kotok semuanya incok halus tapi suara maneh lamun di komersial tuh. Assalamualaikum cek ayah tamu lamun keur aya sema sia teu menang di jero keluar ulah sok ngajegah we nangtung kosis ya ai keur SMA teh kajero tamu kalau resana ya di bumi aya banget anggo we sapatuna anggo ge bili kotoy aduh bener ya kolot-kolot make sepatu jangkung serius nembe teh ka kuping buntreng sareng saha biasa sih kosi budak gondrong teu sari menuju kadinya akhirnya menuju kacai di mana geuning aden teh ari eta mah ti Panyalu han perusahaan di Jakarta rek muka pabrik batu baterai kadi mah hawana rada panas ya numawi aden di mana geuning panas kieu Bama, ini jadi kipas angin ya. Kemarin mau kipas angin hampir 14 truk dipakai di dapur. Bingung deh, kita bumina neng Wiwi. Nya Wiwi, ada ti Panyalu. Ai lembur Panyalu sawah di Panyalu mana akan kabeh di saya kira itu. Iya, aya urusan ieu neng duh kepaot saya ya kedatang-datang mesti lupa. Dek kalau mujair tapi kayu. Geuning ka kuping goy. Pokoknya batuk teh kamari pan jadi akang teh kieu nya Kang Aden teh. Kemarin di Amerika di Honolulu di Hawaii. Nah, di itu di upload si Kati wayahna we maneh entong balik ke Jelekong. Di Amerika terus berangkat
Tapi ke India, di India paling baru keur si Rojai keur kalebak Bitung. Oh, panginten perusahaan inya ke luar negeri. Iya, ekspor di dia Galeno ke bawa Jepang. Maksudnya ke minyak kapal. Sebenarnya di Tokyo sih, Tokyo ngabutuhkeun dia ini minyak kapal, di dalam dia Galeno, tidak skalapo. Iya. Oh, di leueur China atuh deh. Iya. Nyarios teh sapertos anu ieu nya, sapertos nu capek. Iya. Kieu ye neng nya. Jadi urang teh timang di dinding kelir langkung saya belak-belakan. Atuh nya. Maksudna Aden pipi jenengan teh saha? Kene heula ngaran ke. Ya Allah. Di mananya? Kunci kontak mobil mau 5 ya. Di mana? Kunci kontak mobil akang mobil Fiat 2 Subaru hiji, Mercy hiji, Volvo hiji, dibawa kabehanana kali diunduikeun. Dicanak mobilnya? Hiji dibawa mah, nu opat itu sia nyaratuan. Ari ngadinten sok ka mana? Akang mah kaluar negeri tulus, kamari di Argentina. Aduh. Pas meuli kaos kaki. Kahalanganana balik ka Mekah meuli korma 4 kilo. Aduh, seueur artosna nya aya jalmi tukang usaha kitu mah ka luar negeri ka dieu. Kamari barudak datang ka ieu nya Bob tuh poli rek nepene akang hees. Tuh poli jeung Drasimon akan datang ieu Herni Purwodadi. Oh, janten akang mah kenal sareng artis-artis. Barudak akang nya itu. Soalnya namanya sebenarnya omang guys datang si Joko non pengarah acara udah saya di Narogong ketinggalan semua anu ieu lebet angin gitu. Wah biasanya sih lamun eta Pak mungkin ieu dia lawangan ada panas sih mohon geus kumaha pare ge ya nuju ieu ageng pare melak naon wae ka dieu pelita sareng IR oge pare ageng. Ini persoalan berak sih, jadi orang ulah buang berak di sawah itulah. Jangan maksudnya ulah buang berak teh kumaha? Iya, jadi berak udah dibuang di sawah maksudnya. Buang berak gitulah. Biasa gitu ngiring saresak dah. Punten sanes kumaha sanes karetnya. Margi maklum lah. Aya di lana masuk aya wae gitu. Dengan gituan akang jadi pohon kapal gitu ya. 150 orang dikamekahkeun ku akang minggu kamari. Balikna engke Rajab. Di PHP-keun kana kapal barang anu eureun di Jidah we anu mawa tarasi mawa naon semen itu yang ditumpukeun di jamaah. Seueur artos teh dipake jariah we pangtungnya. Ya, pemain masjid di itu tuh halus teh. Di mana? Jajalankeun. Keng saha? Ingat tuh Pak Turun. Ampun. Kardi poe udah datang kita nimang duit. Kalau nggak duitnya sedikit loh kan. Setelah jadi itu. Dupi maksad akang pang nasumping kawiwi teh, ka dieu aya maksad naon? Kapal cai unggul 14 rek dibeli. Kapal udara 2 rek dimerekan ini teh RC Airways. Dupi maksad akan sumping ka dieu bade naon? Sapoe dahar teu mangis sapi tiu. Ditiir dipanggang terus. Akang teu betah teu niir teh. Eta dina tas cenah naon? Gini ngurulu. Semen contoh. Amenan. Akang ieu sih nanti jadi rek nyeun stasiun. Maksudnya di kebun akang nyeun tempat berenang perlombaan. Sebelum SEA Games diurang ke tahun 78 jadi tempat berenang di aya di dapur akang gitu masuk. Disangkanya anom-anom tos beunghar gitu. Tos senang gitulah. Jadi usaha teh ka luar negeri ka dieu. Pulang anting akang biasa sih soal. Tuh sepatu nu gak kitu akang. Kunaon? Turun tina kapal teh selena. Jadi kapal geus nomor. Salatina taraja nu pono gaya geuning pareupes. Dileut atuh China. China dia
cinta. Lu teu biasa cinta emang kudu alkohol wae Kang. Oh, alkohol. Iya. Kemarin ya, waktu Akang di London di sebuahan bandrek. Di London aya bandrek. Oh, komplit. Entong dibulat pelit kan. Kang pas akan aya maksad panginten tentang sumping ka abdi. Iya, Nyi Wiwi di saat sanes. Sanes. Oh, eta mah Wiwi hidung di saat mah tuh. Tuh ngadengeun. Jadi Akang teh nya sanyana mah jadi ditinggalkeun paeh ku pamajikan lah soalna. Jadi Akang sih jelema saudagar pan nya. Jadi duit di kamar hareup teu kaurus lah numpuk gitu hampir jelema-jelema gitu ka Akang hampir nyuh kabehana lah sakacamatan mah. Jadi nyebutkeun raja duit di mana-mana anu kamari mah raja wisuna da. Akang raja duit. Ayeuna pikir heula aku neng bibi, loba duit loba harta pake giling mobil ngaberes. Di garasi mobil Akang aya sabariji 40 genep. Beus 18 puso 7 deui hatsu 8 kol mini 40 genep. Tuh ilikan di sumber muya anu Akang unggul kabeh. Ari pamajikan Akang teu boga. Capikir ku neng Wiwi kumangeunana hirup teu Akang teu pamajikan ngeunana deui kahuruan hayang deui. Mobil buruhan oge lamun can datang hiji teu ngeunah sobat. Janten maksad teh narosan ka Wiwi. Mun daek gitu. Lamun Wiwi daek ka Akang, kawin ka Akang, jadi ka Akang top bana keur Wiwi kabehan mobil ku Wiwi kumaha nu isu kabeh. Itu we Akang. Akang kumaha Wiwi. Kalintang nuhuna ai kana panglamar mah namung Lah tong namung Wiwi hayang jarah iraha ka Cirebon gitu we. Urus tulang iga nang ge. ari panglamar mah ka umi teh namung Ngarang maung nuhun pamit itu mah tapi teu bakal kanampi gitu. Margi pan Kang Aden ka di mana me. Jadi yang ada keputusan diterima atau bantuin? Awan kapi unjuk punten bae sanes nampi kitu Wiwi teh. Da acan maksad gampil we salasa payun. Ya, soal ditambik sih tidak naonnya, tapi ya kan persoalan Akang kudu ka laut ya yana nempo kapal cai. Jadi kapal cai Akang ulah nepi ka Rarut gitu soalnya. Kadu pakal laut. Jadi ini jadi teu sanggup lah jadi pemajikan Akang gitu soalnya. Mohon tapi tekeng bendu gitunya lah bendu janten engke bisa dibeledog gitu lah bendu ulahnya seyit ati gitu maksud. Ini kieu maksud Akang ngajan teu kawin ge tuh. Tuh dari ini supaya ulah penasaran gitu lah. Naon tak kira-kira supaya ulah penasaran ka hareup gitu tah. Saran diri. Potret Wiwi atuh cenah. Potret lo mah di pasar ge di luar negeri gitu. Naon atunya kenang-kenangan gitu maksudnya. Iya, supaya karasa we tuh ieu Kang gitu dah. Naon dah, supaya karasa we gitu. Kajen teuing teu laksana kawin ge. Supaya Kang gitu naon dah. Dicirit teh. Perih gimana? Perih galon perih gitu. Mana tuh? Teu tiasa atuh RC punten teh murah mare. Wayahna di dunyana urang teh sok hese milik jabat sok seueur bicara beden teh. Di akhiratna urang digolakeun di dasar jahanam. Sarupi mah kada dikiatan memawi dihalangan ku sabar lapis pege kitu maksudna. Jadi Akang teh meureun cek bahasa Inggris teh mah lakeuk nya. Nuhai punten we. Nyabak atuh, nyabak pilih pandanganana. Itu gerak ngerak Wiwi. Saal teh nya pandanganana nya. Iya lah, sok, ini geleser gitu, Badai ke mana? Iya, Akang kalau nggak naon sih, ke rumah sepatu emas, ada kenip guys, debleng hadapna. Menganeng. Mangga, aduh, nu nanyaan teh, sakitu aing beunghar jeung senang aya geuning lalaki nu leuwih. Datang deui tah. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Terus kajero data dikunci kantor mukakeun we buka we ku nyalira. Nah buka ku nyalira tutupkeun deui aya atasna tah gitu. Kalebet di mana deh? Biasa bae. Sada penyiar imah sarana ageng. Suara ageng awak ageng. Ageng. Tenang. Lagi. Di dia lagi dah. Nya. Biasa nengnya dah. Mal batal atuh. Iya nya, abis budi. Aduh. Itu kalebetna kampung naon? Muara Rajen. Oh, akang sok rajeun. Dupi jenengan teh saha? Iya. Agak ngeter cerita ngaran iya. Oh. Eta mah gini. Eta nya gambar masuk dina kaset. Iya tah. Oh. Dukun porno teh nya. Nu ngadamel dukun porno. Ini anom kene bukti namanya. Wih di mana ieu teh? Nah ajak ka dieu. Soalnya ini naonnya. Warung dia ya, sudah melibir yang kekemu ya. Cuman yang lebih ke kemu, ya kocok ke pantal lah. Ini nyari jauh ke langkungan. Lain ke langkungan soalnya, kang. Iya ya, neng kita neng bibi. Semohon. Jadi nyari tanah sing tegas aja kang. Iya binya ya. Pangna kang jauh-jauh dijuk-juk kang di teang, datang ke dia. Saperkara nama kang teh. Nguping selenting bawaning angin polepat bawaning hilap. Janten akan ngerasa bagja ngadengi aya randa anyar haneut kene. Anyar. Gusti, sanes-sanes adi mah 3 tahun. 3 tahun. Panginten geus 3 tahun mah geus poho kana cacingnya. Cacing. Depi maksa teh kumaha ieu teh? Pajamar teh disumping ka dieu. Iya. Akang teh sanyana moal agul, ieu Malaysia agul deui. Akang teh keur di salemur mah jeung sadesa sakabupaten nepi ka saprovinsi geus jadi sabihiji jelema pangbeunghar di sajagat. Karti. Ya weuh birnya ye kamu lah. Akang teh kamari kan ti Pelabuhan Ratu, maksadna laut rek dibeli ku akang ke bebarnya. Maksud ku akang pangna laut rek dibeli naon? Lantaran aina sawah akang geus lega, maksudna eta laut ku akang bisa atan rek dipake nganakeun mujair. Kitu maksudna. Saya atuh perusahaan kitu mah Aden. Untuk nyebat Aden, aa we cara batu. Aa atan nepi papap. Teras kumaha? Ya kulantaran akang hirup bana loba duit cukup salieuk beh sawah geus teu kahitung ratusan hektar. Sedan geus dibilang kapal akang boga. Kulantaran kamari aya semah ti luar negeri, nya semah teh datangna kamari mah ti Itali ngaranna Abidin. Maksudna mesen tengek. Eta di Itali ngabutuhkeun tengek. Tengek hijina dibelianana di ditu tengek teh hampir 1.700. Gusti, teras? Nah, jadi akang rek produksi tengek, tapi tengek anu aya budahan nunggu. Anu sakira rapat ditapelkeun kana tembok hijina 1.700. Dicanakan kalung. Digiringkeun nepi ka Itali di dieu. Urut batu baterai Efredi hijina dibeli 1.200 asal gambar ucingna anu bodas. Nah iya. Jadi enakan disembarkan ka sakuliah masyarakat desa jeung hanya gambar ucing bodas kada poho dibeli 1.000 hiji. Jangan panginten pajamar teh kasebatana mah ya jalmi hartawan. Lain hartawan, beungharwan. Nah, jadi akang ngarasa cuang cieung lamun akang teu boga pamajikan. Duit loba teu matak cukup. Sawah lega teu matak nikmat. Tah ayeuna wiwi daek dipiharep. Lamun wiwi daek kawin ayeuna hayang naon mas kawin. Pok. Hayang berlian karimanggul. Bon kalapa lega tong diajul tong ditaekan nalana urang meuli kapal udara parantingala kalapa. Musuk kapal cai.
paranti macul kolektor, paranti liar jauh urang aneh tibatur kana belong. Belong mah ilit-ilitan teh salse hayang kiih heula teh jigue tong dituluan jadi udang. Kumaha wi? Hayang kugu jawabanana nampik atawa narima. Prajogi ka uning apa jamarnya ye? Abdi gaduh caroge teh geus hampir 17 kali. Kanu beunghar Akang pangbeunghar jig neangan katatar wetan tatar kulon ge. Hayang naon wiwi? Hayang nabuh ben unggal peuting di kamar hareup dur. Butuh kubiduan mana keur mepene wiwi urang onang sabaraha harga. Hetikus endang alo akang. Cik. abdi 17 kali. Keun bae da moal aya tapakna kulina. Penting wiwi daek kawin ka akang. Ka tukang dagang abdi atos. Akang tukang ekonomi. Ka tukang tani abdi atos. Tukang tani akang panglegana sawah tempo sawah akang. Ka seni abdi kadalang atos. Akang kungsi baheula ngadalang. Akang kantos jadi dalang. Ish, lain jadi deh. Panggilan, Kuningan, Cirebon, Ciledug, Sumatera, Lampung, Medan, Timor. Eta kang resepna teh wayang mesok aya gini cepot teh nya. Nah, cepot. Jam 1 bijilna eta mah. Akang terang cepot. Lain nyaho deui dadalang. Ari cepot teh anakna saha? Anak namang Ma'ruf, dulur Mang Tolib. Urang Cibeureumm gamlok. Ari nu panjang irungna teh tah. Nu panjang irungna. Nu panjang irungna. Daw lah naon kudaw. Lain kudau. Nu panjang irungna mah dawala. Tah, adina si Ahmad teh. Ari anu irungna jiga kulubui. Jiga kulubui. Asep. Lain. Eta mah si Gareng. Jadi akang teh kantos kadalang. Is atuh puguh we. Lain beh dieu akang mah. Jadi sohor gitu nya. Sanes sohor deui, ting baheula rame adi tuh dalang anu cenah. Kantos abdi gaduh caroge ka supir. Akang bisa nyupir baheula nu mawa bus bintang kejora saha. Nu mawa bus Aladin saha. Saur akang jelema kaya, jelema beunghar, golongan intelek tapi nyupir sorangan geuning. Kuli nyanak beus mah. Di lain harita bus akang tas ini ti mana ti Pangandaran waktu nguruskeun laut Pangandaran pan dibeuli ku akang eta oge. Ya eueuh warungnya neangan bir gitu. Ke kamu itu untuk semua. Besok daek rencana lamun wiwi daek dikawin ku akang resiko sapoe sapi hiji. Beas piraku teu mah saminggu keur dahar. Leuit tempok. Sanggup? Ari ayeuna akang usaha sapopoe? Akang teu usaha, duit pinu. Tanya duit tah. Nah, ya merekis pesak. Tanya bari tah. Nah, ya, tanya tah luhur. Nah, yeuna akang tah. Tanya. Tanya akang. Dewi daek. Dulu tepakan gua akang kabeh dibikeun keur Bibi. Akang hade Bibi mah geus eta geus silap deui kana cacing teh. Atuh da kirang langkung tos 3 tahun teh gaduh saroge teh meuni teh sakumaha mah kitu. Lamun kawin jeung akang. Teh gaduh istri Daek keke dayeuna masing tong diberi umur, sumpah tong diberi milik saumur hirup masing. Paeh tatangga kabehanana. Nyaannya Nya, moal bohong. moal bohong. Ya gerapa jamarnya abdi ge harta bana mah seueur sawah tanu diranca anu abdi nu Cirancana anu abdi anu di Cipaku anu abdi anu di Gunung Semung anu abdi anu di Majalaya anu abdi di Soreang anu abdi teras teh itu eta alun-alun anu abdi atuh sandiwara anu abdi gedung bioskop anu Capitol Ria nya Rama sareng ieu mahkota anu abdi sadayana atuh itu pabrik gulali anu abdi itu paranti pabrik ngeletik kalapa anu abdi sadayana Ari eta nu dihanap anu abdi ya oge. Nah, karena teu perlu pabrik kalapa kan teu perlu pabrik naon-naon eta we pabrik eta akan daek wi
di Yusuf Pak Jamar sabar tahun. Hah? Umur sabar tahun. Dihitung-hitung 40 hiji tahun. 40 hiji. Upami jantan nikah mas kawinan naon? Menta naon Wiwi? Nah inung Bapak Wiwi dikamekahkeun. Cik. Nah hayang piknik selentang ke luar negeri Tangkuban Parahu. Atau hayang ka puncak. Lamun kersa Pak Jamar nikah ke abdi, mas kawina aya 5 rupa syarat. Nah. Tamahan nih tong 5 12 Wiwi aduh iya tak nolik iya Wiwi punakan Wiwi iya tolong Wiwi Cing getek Pak Jamar. iya tolong Wiwi iya cangking Wiwi Wiwi masuk sumeuhah di kitu teh. iya cangking Wiwi ampun kumaha Nya Wiwi sangem tapi 5 syaratna kahiji menta bener, kadua jujur, katilu harta baru akang kabeh keur Wiwi, puguh we kaopat akang ulah ka mana-mana. sajabati idit usaha Nya kersa tu puguh we ari akang nami anu jelas saha? Jamar Pagawean? pegawaian akang ka luar negeri dalam negeri setengah negeri jeung anjing negeri Padamelan? nya Hobi karena naon? hobi akang badminton tenis pasang Naon? kuda kondein kok Kumaha kana nyantri kana salat? akang kana agama tertinggalin tapi KBG can bisa jampe na karek bisa jampe adu sungguh Naon margina? penting eta mah Kersa 5 syarat? kersa Nikah? kawin Sasalaman sok? sok bibirnya yang kekemu lamun bisa wi neangan sapi tiir Sanes tiir kana sapi mah atuh pangang. tiir handat kena kalakat sapi hiji hayang nyaho urang handem Ayeuna bade uih heula ka itu. ulah moal Eta katinggal semono lieur geuning. Bobo heula nya. nya Karang kebutan heula. wi lain kitu sepre teh geus kawin ka akang mah ganti ku alketip luhurna emas eta ge anggal tong nu kitu ganti cara diimah akang anu sarungna pinuh ku dahdir dina deket Wisbang wi kade salah bir martini panta keur kokobok apel berenuk anggur lengkeng Katuangan anu tiis kana lamut tahu. teu kudu meuli nu wiwi we loli aya di akang loli hari hayang ngalamotan loli mah aya beuki loli bibi Sok atuh. Sapertos nu mabok teh serian wae. bawa ninggu bengar loba harta batur-batur kakang jebut muja pada akang boga polpok tahun 82 Gusti magung akang boga janji poe ieu jeung si Ruhiat Janji naon? janji daguan di Tanjung Priuk tapi Aja naon? maksud akang enak aya barang turun Tanjung Priuk kira-kira beulieunana gitulah 850.000 juta Terus akan rek idit aja ka itu tapi duitna deui ku akang rek diteureunnan dina barang ditimpah-timpah kamar ditimpah hungkul ku akang 2 budak atuh anggo heula we artos abdi ari kana ekonomi mah. wah entong gengsi akang make duit apa we naon Ai kitu mah akang salah atuh bana akang bana abdi duit abdi duit akang gitu kaya kita kabeh oge aya sabar jadi duit tapi itu duitnya sapali encek encek entong cak encek kadegeun
Nyecek gitu. Bang, Kan baik. Sabaraha? akang butuhna sabaraha? Kira-kira akan ngabutuhkeun duit kurang 50 juta. Sakieu. Loba mana 50 juta jeung 175 wi? Seueur eta. Cincin nu wiwi. Iya. Di matana berlian. Jeung teuing. Gelang nu wiwi. Bana abdi, bana akang. Nya. Cincin abdi, cincin akang. Bujal wiwi, bujal akang. Akang. Kakak gitu lah, nyari alasan. Wiwi cara budak ngomongnya dia jemel apa enggak ada deh. Iya. Kakak jemel nu akang abet tuh. Aduh. Jemel lu Wiwi. Akang rek nyos ini, Akang rek nyos ini sabaraha dinten. 2 poe 2 peting akang pasti balik. Barangan dicana ka dieu. Di tanah kadir Kinten-kinten 165 truk. di mana nyimpenna? Milu di lapang. Atuh ayeuna enjing kene Kang. Keun bae. Yuk. Ngajapkeun deui ka pantau. Nya. Sun heula panangan. Panangan Wiwi disun. Can kukumah dengan Wiwi ya. Ayo. Ayo. Keur naon sih ada di nya kos deui? Nanyakeun kita tadi nya. Meninggal sudah. Suun mana mah nya dikit tuh. Kabeneran bukan salah kita budak mora beunghar jeung teuing daek pasang gitu ki geus kira-kira meunang mah. Bejana cenah geus sagala enak make jaket ke. Jaket safari tangan panjang kengeng. Nuhun boga salaki teh hiji heula mah hugi beas. Heula mah. Kosi hari mana batu? Nuhun. Ubara dangku itu ke daun camcau. Tidak aku bisa pakai batuk mantok gitu. Rek teu mantok kumaha wong alpoe barang dahar. Lah, ngeunah jadi si kosi mah teu boga pikiraneun. Ya Allah. Isa laki teh onggoh minta duit tapi duitnya tinggalan jeung tas-tasna. Kosi! Abdi. Kadi heula susulkeun. Alim abdi menyanak artos sakitu seueurna. Keke urang udag. Ari alamat imahna teh aing teh nyaho teh teu nanyakeun. Urang bukana ka mejana da salin ka mejana mah. Tah, aya alamatna mah geuning ti Muara Rajeun. Kan disusul geura ka itu hayang nyaho. Osi, kada imah tungguan, pulang paling sia. Osi di imah. Nya moal. Paur sia aya panjang leungeun. Ku jauh di suran teh ka mananya? Salaki teh. Jang Dudi. Panggil teh Jang Dudi, giga pamandeun mah. Dupi bumina Pajamar paling mananya? Umumnya mana iya, namun mah dua ayam, ini mah tenang, tinggalnya bangunnya mah iya na, ayat hati payun, kamu muda, iya sana, jakat edangan anu tukang adik mobil, umumnya mah iya, jakat pabrik ban minyon, adik iya namanya muhun. Kunaon teh nyarios teh kitu? Di onok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, saha? Pada tu harus dupi bina Cap Jamal iya? Mohon. Mangga kalembet. Mangga nuhun. Geuning terang ti saha? Itu ti nukur ngadiko mobil. Nuhun nyajang. Sami nya masihan kos anhun kan teh. Hayang teh sok saringit mah menit teh perak adat rugi we aing mah lah ieu anu euy. Mangga thank you je. Teteh nyai budak teh kunaon? Ti kudratna. Karunya nya kasep-kasep kitu. Ti budak. Nya, tapi henteu gelok mah. Henteu rencangan anak kosih kene. Dupi maksa. Ai Pajamar ai dia. Coba keruan. Aya gawe. Ayo tam. Cing ke di samping geura. Nah. Oh. Uwi. Wiwi
majikan. Wi akan nerima dosa geus nipu ka Wiwi. Tapi da Kanyahoan mana teu jelema miskin, balangsak, malarat, pasaka teureut pakeun pusat pahal ieu keueur ragap daya isu kaubun sore nganggur usaha koreh-koreh cok. Ngaku-ngaku jalma kaya beungar salieuk beh. Anu teu leuit gede imah harta bana budi juru bro dipantau ngalayan di tengah ibu bukti mah imah geus serahkan nang doma sia. Serahkan deui hatimu. Kan itu saha atuh. Geus tong nyarita Wiwi lamun teu kieu mah akang moal beunghar saha anu ngabejakeun imah akang. Lah tong ngomong serahkan aing ayeuna sok bisa nipu sia moal duit 50 juta ngakukeun meuli kapal meuli itu Argentina ngabangkong mangku kemu kubil kemana budak tadi teh jang ka dieu ini namanya pasnya ada jelema ngaku beunghar padahal jelema teu ngableng jeung urang mah keun naon Nyemong ngawe kana urang ngaku beunghar meuli ngan mobil we jeung sing osi kan udah aing ujang di mana abi di kampung anterkeun aja baliknya pangleangkeun abi ada pelajaran talak ujang beri duit 1000 aja ai yuk ye Yung hayang banyak marit yung mati hayang we yung make jalan ngayukeun beunghar ngakukeun taya. Wi kumaha duit nu dibawa ku akang? Da teu dibawa tah tasna aing teu nyusulan. Hade na can katipu sagala-galakeun aing kadal ku tahu mah. Untung harta barang dunya berana rezeki amun nu kabawa oge. Lah ngeunah geus kieu mah lah. Si horeng teh ngaradu rahu datang ka imah teh kenca ti katuh pagede-gede waduh pagede-gede bohong. Bener kitu ujang? Ya aneh yang asenangan mah nya naon we nah pasang amuli bupet amuli nomani pamajikan mah nyahuneun duit halal we pamajikan we beja nyahun urang pasang nyahuna bupet nyangu itu we urang mah beas mahungi beas